Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke sugri para wargi ke warimani di baris neruskan hancar carita jawara di kuburan. Naskah carita kumade di baris paluruh ayeuna bagian anu katujuh. Sakumaha nu parantos di Bandungan di dampa bagian anu kagenep hanca poe kamari. Daran Mang Dedi kebegatuan cigina mangsana alam ti beurang khususna kajang badara anu harita ayah istengahing perjalanan cenah mah dek neangan guru ahli silat elunya. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana jawara ti kuburan anu poe kamari. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna mapaesan kaayaan alam harita di hiji patempatan anu jauh ti lemur anggang ti desa. Breh aya hiji tantungan pamuda keur ngalenghoy lempang sosoranganan. Horeng si mana horeng jang banara teh nu harita lumampah ninggalkeun imah. Maksudna deuk neangan pigurueun. Bekelila jang banara beuki jauh bae lempangna. Malahan geus ngalewatan dua pasir jeung 3 lengkob. Ari mata poe beuki ngulon we harita teh. Tapi panasna encan ngorotan encan ngurangan. Da puguh harita teh keur kaparengan usum halodo. Tekung selila jang banara tepi beras manehna ka jalan anu rada datar. Lebah dinya tetempoan mah plung-plong. Malah jalan tincakeun ge menikeun kalempeng teh. Di sisi jalan loba tangkal mahuni jeung tangkal-tangkal anu sejena kayaning tangkal juara jeung sajabana. Malah sakapeung-kapeungeun sok pasalang jeung rungkun awi. Nempo jalan anu sarupa kitu. Jang banara meuni bungaheun pisan lantaran asa ngeunah di sorangna cenah. Ongkoh ieu di kuta tangkalan. Dina kaayaan kitu ti kaanggangan rentang-rentang aya hiji wanoja anu keur lempang. Tisrikna ngagandean bangun taya karingrang. Padahal mah di dinya teh teu jauh pisan ka pilemburan. Jadi ngan mojang anu gede wawanen wungkul anu wani liwat ka lebah dinya sasoranganan. Barang nempo aya mojang jang banara meninga gebeger di lempang nete eureun heula terus neuteup kanu keur lempang. Ari panon jang banara molohok teu ngiceup-ngiceup. Maklum jajaka atuh. Lila-lila banara teh diuk dina luhureun cukut. Sedengkeun ari panon mah teu lesot ngawaskeun kanu keur lempang. Kan hanya kal jauh keneh jadi can jelas rarayeuna. Nah diruk jeubet aya mojang palang siang aden-aden kumaha lamun ngarekeb ka aing apan aing teh calon jawara pireku arek sieun ku mojang. Ipis-ipis teuing saburih teh banara maneh teh. Ceuk banara ngomong sorangan sedengkeun aya panon mah tetep malong kanu lenjang. Da ari potonganna mah geus kataksir ku banara ge. Geus tantu lain istri sambarangan da angkat nage mending ngalanggeor lir macan teunangan.
Lamun sampingna atuh katebaku angin nyingkab saeutik bitisna soko kolenyayan. Katempo bodas ngagelempong lir humut kalapa. Atuh banara meuniku merohot weh maklum lalaki. Ti korona ge lok-lokan jiga anu kabita. Metak deung leuleueun eta. Geus aya deui we anu kitu teh. Jigana di dunya teh lobanya anu kitu. Malah gogoda gede ieu. Ceuk banara ngomong sorangan bari jeung usap beungeut. Terus ngarenghap narik napas panjang. Sanggeus kitu eta panon melohok deui ka eta Nyemojang anu keur ngeureuyeuh lempang. Beuki lila anu angkat teh beuki deukeut ka banara, breeh ralayeuna katara ku banara. Geus gamuleng lir bulan purnama. Ari pipina semu bareubeuk beureum da puguh tas lumaku jauh. Tapi teu mata kurangan kena kagelisanana. Malahan maklah nambahan sari. Ari socana cureuleuh gular giler semu galak. Dihias ku bulu soca anu carentik langgeor eta Nyemojang ngadeuketan ka banara. Atuh mending ngaleper banara teh. Teu lila eta Nyemojang angkat naliren. Malah haret ka banara pok nyarios halimpu nakalanan. Aturan Kang, punten atuh ngiri ngalangkung. Cek eta Mojang bade jeung neuteub ka banara. Ari banara mending ngaranjung pok harita. Oh, haturan Nyai bade angkat ka mana Nyai teh? Cek banara ngawani-wani maneh atuh ngomong jeung eta Mojang, malah ditungtungan ku pananya. Atuh Nyemojang teh jadi ngaraneg deui. Dasa tadi nama harek terus lumaku. Sumuhun bade ka Ciloar abdi teh. Tebih keneh gitu ti dieu. Jawab eta Nyemojang bari jeung ngareret deet ka banara. Nu dereret rada tagiwur hatena. Da karasa mending ngagasrek kana hate. Tapi banara nguat-nguat maneh pok harita. Oh, bade ka Ciloar atuh tebih pisan atuh ka Ciloar mah. Saena mah liren we heula atuh. Da siang keneh ieu. Cek banara ngajak reureuh maksudna mah ka eta Nyemojang. Atuh Nyemojang rada bingung lantaran hayang buru-buru tepi anu dijuju. Tapi lamun sik nolak da memang geus capek diongkoh. Ongkoh deuk ngajak eureuna ge jajaka tandang. Tungtungna eta Mojang. Mangga da leres perantos capek abdi ge. Dupi akang bade angkat ka mana? Eta gedengan bangun anu bade angkat teh. Cek eta Nyemojang sonagar pisan. Ka banara teh teu jiga-jiga anyar pinanggi. Nuhun atuh Nyai, mangga sok calik di dieu. Puguh akang teh bade kalemur ka Lapanunggal. Hoyongna panganpun adi nanging teu acan terang patempatanana. Duka di mana Lapanunggalna teh? Jawabna banara bari ngareret ka eta Mojang. Sadenkeun eta Nyemojang harita teh keur colohok neuteub kena beungeut banara. Atuh prok dua panon bantrok sernud kena jantung banara asa nyeureud. Rencon bujurna ngarencon asa disocot tumila. Rai beungeut rada beureum atuh blenyeh eta Nyemojang imut. Lantaran ngarasa lucu nempo tingkah pola eta banara. Ari banara beuki uruy we nempo imut Nyemojang kitu. Maklum atuh. Bang bara ngora anu kakara ngambah ka Taman Sari. Unggal kembang dianggap alus. Atuh teu mata kaget lamun ku Mojang anu ieu ge. Banara geus kapincut deui bae lat we poho kanyelas maya anak Mas Giman mah. Nu mangkuk di haripeunana asa leuwih geulis batanut kamari. Sadenkeun Nyemojang eta sajabana ti ngarasa lucu ku banara teh deui ngarasa kaget. Lantaran banara ngomongkeunana arek kalembur ka Lapanunggal atuh pok eta Nyemojang harita. Oh, bade ka Lapanunggal. Leres pisan Nyai. Nanging saha tuang rai teh atuh? Manawe abdi kena da abdi oge ti ka Lapanunggal kawitna. Cek eta Nyemojang bari jeung neuteub ka banara. Atuh puguh banara teh beuki samar polah. Tapi ras inget kana pangkatna. Yen manehna teh lalaki, atuh diteuteup kitu teh kalakahan. Kalah ningkah pok ngajawab lawan gagah. Nuhun atuh Nyai, kalaresan upami kitu mah akang teh bari milarian pun adi ari wastana Nyi Erat mana. Calikna teh cenah lemur ka Lapanunggal, kitu teh pamaksadan akang teh Nyai cik. Kumaha kenal atanapi henteu? Cek banara bari jeung neuteub beungeut. Itung-itung miceun ka era anu tadi napel dina beungeutna. Sedengkeun eta Nyemojang katara meuni ngarenjang. Malah sakedapan mah colohok we. Ari panon neuteub seukeut ka banara jiga nu hayang sidik pisan.
Sanggis dalila eta mojang narik napas panjang atuh dadana munikeun kan naik. Pinareupna hirup, banara hatena benih lenyapan. Tikoro lauk-laukan jiga nu kabita. Lek-lek ngeureun ciduh teu dilapok eta mojang harita. Kek. Abdi teh asa rareuwas mage pami dipercanten mah. Anu wastana nyerat manah teh pan abdi. Atuh lemurna sami deui. Di abdi oge ti kalapanungan nanging. Oh, ieu teh nyerat mana? Aduh, haturan atuh nyawi, ieu akang pun banara. Cek banara berjengajah salaman. Hatena ngadadak tagibur. Sedengkeun eta nya mojang anu ngaku ngaran nyerat manah kalah colohok. Lantaran omonganna can anggeus geus kabegat manden ku banara. Tapi anu ngajak hasalan mah teu burung ditampanan. Dua getih ngarasa asas-asas atuh. Banara leuteup nyerat manahnya kitu keneh. Renghap duanana tingna renghap. Banara ngarasa sugema. Sedengkeun nyerat manah mah rada kaget. Tapi teu kungsi lapok nyerat manah harita. Kasabaralah Kang. Saha jenengan akang teh? Oh, apaan akang teh banara teh anu katalah mah. Jawabna banara gumasep. Oh, Kang Banara. Nuhun atuh ditepangkeun nanging abdi teh tadi teh acan parat cumangem mangga Bandungan deui nya Kang nya. Saresna mah abdi oge ti Kalapanungga kalarasan deui abos teh abdi. Ratmana sami sareng anu nuju dipilare ku akang. Nanging ulah rusuh teuing atuh Kang da anu jenengan Ratmana teh seueur. Kade bilih kalepatan salah alamat anu akhirna mata teraos kana mana. Cek eta wanoja anu ngaku ngaran Ratmana ngomongna eureun heula. Diselangkun teu ka banara barjing umat imut meuni kareut. Atuh banara sakapupuh mamaras. Beungitna muni euceuy bakat ku era. Daun ceuli asarawing parandene kitu pok maksakeun ngomong. Rasa era sabisa-bisa diteken jeroning dada. Hapunten atuh akang teh nyai, akang ke rumah salapat nanging upami kitu carana aya sababaraha jalmi atuh istri anu jenengan nyerat manah teh sareng kedah kumaha ngabentenkeunana atuh da pun Kang atuh da kajerat manahna oge teh acan kenal. Leme terang teh kana jenenganana we wungkul. Cek banara rada ngaleper. Hatena ngarasa hanjelu. Pedah eta geus rusuh bunga nu akhirna manehna kawiwirangan. Tapi untung geus bisa sasalaman jeung mojang geulis. Kitu ceuk pikir banara. Teu sawias-wias Kang Banara. Ku abdi oge dihapunten malihan mada teu aya lepatna atuh akang mah. Abdi oge parantos ngamaklum kasalira pangna akang kitu teh tina awaing ku sono we punten ka tuang rai nanging abdi mah ngaraos heran. Heran kunaon nyai? Nah, geningan beteu kana rarai tuang rai. Nah, parantos lami pisan tetepangna. Atan pi kumaha eta? Cek nyerat manah kalah malik nanya bari neuteup. Manehna mah teh jiga gugup ngomong ka banara tenang bae. Nandakeun hiji mojang anu utama. Tur geus loba pangalaman dina sagala widang. Jiwana kuat, tara babari ka pangaruhan. Sok sanajan ku jajaka kasep model banara. Tapi aya harteteukna mah teu burung we rada ngageter. Ari banara ngadenge kekecapan kitu pok harita. Kieu saresna nyai. Pun akang teh jenengan mahlat jenenganana pun adi teh leres Ratmana. Nanging sanes adi kandung, ieu mah adi warisan. Ari ayeuna cenah anjeunna teh di lembur Kalapanunggal. Nu mawi rada sesah. Da teu acan kena teh akang teh. Karat manahna kitu nu janten marga lantaran nama nyai. Oh, nah asa aneh tuh kan. Nah kumaha nu disebat rai warisan teh asa genang kahartos kadi makan dupi tuang rama teh saha atuh kan. Puntennya abdi kumawantun. Mudah-mudahan ku jalan kitu abdi bakat ya sama sihan keterangan. Cek nyerat maneh bari jeung neuteub ka banara. Pun bapak teh nu katelah mah Bah Imung. Bah Imung? Mun ari pangna disebat adi warisan teh kira lakonan teh nyai nya. Nanging punten yeuh. Alakona teh panjang pisan kersa ngabandunganana. Cek banara bangun asa-asa. Sok sieun eta mojang teh kersaeun diajak ngadongeng. Tapi untung nyerat manah resep ngupingkeun dongeng atuh pok harita. Sawios atuh kan panjang oge lakona mah nah ngawe kedap pedar. Ken ku abdi baru di Bandungan. Nah kumaha dongeng teh kan? Kieu
atuh nyainya dongeng nama. Cek Banara harita bari jeung barabat kadongengkeun lalakon bapakna. Ti mimiti nganjang ka Mas Giman tuk nepikeun ka harita. Malah sakur-sakur anu kajadian mah kabeh oge teu aya anu diliwat. Kabeh ditetek hiji-hiji. Maksudna ngarah kahartieun ku eta mojang. Sedengkeun nyerat manah harita teh meuni coloho. Lantaran teteh lah eta teh rat manah anu kungsi ditulungan ku Abah Imung bapana Banara teh. Nu harita boga niat rek nepungan ka Bah Imung. Barang ngadenge Bah Imung geus maot alatan aya anu mergasa. Kalayan teu sabaran eta mojang ngajerit barjeng meumpeunan raina. Bisa dalila pok sasauran bangun anu dareda. Kang Banara, Kunaon nyai? ngagedengan beuteus sangka teh. Saha nu parantos cucu ngamateni abah teh? Saha Kang? Saha? Cek nyerat manah segruk. Nyerat manah nangis mending ngabanginik bangun anu kanyanyerian. Teu beda we jeung hiji anak anu tinggalkeun maut ku indungna. Ari Banara barang nampok kelakuan nyerat manah kitu meuli colohok. Manehna encan ngartieun kana maksud nyerat manah. Tapi sanggeus sadalila mah Banara sadar. Manehna bisa neguh kana naon-naon anu kajadian di hareupeun manehna. Tok atuh Banara harita. Keula nyai, akau ge teu terang kadu materi-pun bapa teh henteu teu terang. Margi dibongohan, manusana oge teu katingali kalangkang-kalangkangna acan. Dan dina kaayaan alam poek sareng rikat pisan kalaburna. Nanging akang teh teu ngartos. Ari nyai kunaon atuh beut nangis? Cek Banara bari jeung teu panu keur ceurik. Gitu nate bakat ku hayang yakin we meureun. Da Banara oge geus bisa neguh tangtu mojang anu aya hareupeunana teh, mojang anu kungsi ditulungan ku bapana teh. Sanggeus meunang pananya kitu jeb nyerat manah teh jempe nangisna. Terus nyusutan Cisoca sanggeus sada tetempok ngajawab bangun darina. Kang Banara, boge ulah kaget Kang. Jalmi anu ditulungan ku tuang Rama teh nya abdi pisan jalmina. Hanjelun teh papadana abdi teh. Magi tacan tiasa mulang tarima ka anjeunna. Ari ayeuna bet kalah mayunan abdi. Da sakedah mah anu kedah namahan pati teh us alatan ini kalingking ka abdi. Nanging ayeuna digentosan ku tuang Rama. Kedah kumaha abdi teh tukang Banara. Abdi mah tiasa mulang tarima ka Bah Imung. Jeung taingan kalingking awas ya kalingking waing. Cek nyerat manah bari jeung huntuna kakarot. Ramo-ramona anu carentik teh harita mah dipeureupeun meunikeun kabulin. Da pugu digoreng-goreng oge nyerat manah teh jawara istri anu kakara mekar. Ngadenge omongan nyerat manah kitu hate Banara meniting sareset. Manehna oge inget deui ka bapakna anu geus teu aya di kieuna. Nyai, parantos ulah kadalon-dalon. Margi bujeng-bujeng ning nyai dalah pun engkang oge kalintang pisan hanjeluna. Margi teu tiasa nulungan nu janten bapa. Padahal mah kajadian lumangsung payuneun irung pisan nyai. Waras Kang Banara. Ayeuna mah kieu atuh abdi saja ngiring ka Kang Banara. Kanggo sasarangan milolian anak buah ini peot. Upami kepenak ulah disesakeun urang cacag di walang-walang. Kitu dewe. Sini nih kalingking na kasabalan. Upami kepenak tong dihirupan deui Kang. Cek nyerat manah ngomongna ngadadak kasar. Da eta kabawa ku rasa amarah anu ngagedur jero dadana. Ari Banara barang ngadenge kekacapan nyerat manah kitu meuni ngarenghap narik napas panjang. Banara merikeun ka ngahuleung sakadapan. Ret ka nyerat manah pok harita. Nyai parantos ulah katetarasan. Ieu perkara yuk urang payunan ku sikep anu tenang. Margi sanes panemelan enteng-enteng. Engkang kalintang ngaros bingah nanguping kasanggaman nyai kitu. Mangga ieu mah urang badanten anu langkung sae, anu langkung paos. Supados sagaruk winatiasa rengse kelawan salamet. Laras Kang Banara. Mangga tuh urang badanten. Malihan mapu Kang Banara priyogi kauninga. Abdi tengah jalun tati lemur bade diyuyuk tiap bade kalamur celawar.
Maksudna hoyong nepangan kabah imung kanggo silaturahmi kasepuh anu parantos ageng jasana ka diri abdi. Nanging hanya kalbet tersangka Kang Banara. Cek nyerat manah birai deui si panuna barijil. Bubuhan istri sok sanajan geus ngajawara. Keukeuh we ari Cipanon maju. Lantaran kanyerina lain timbul dina tenggelan. Ieu mah timbulna teh tina panenggel batin anu langsung numpuk kana kalbu ngadek hate narajang kana mana. Matak cisoca nyerat manah toleh juu. Da kadang-kadang lamun ditonjok mah nyerat manah dengan ukur muringi saeutik. Nuhun pisan kana kasayan Nyai ku akang ngatampi pisan. Usak kitu oge parantos mangrupi hiji tawis ieu Nyai teh istri berbudi. Da buktina kacedah ngahargaan anak nu parantos nulungan. Sok sanaos anu nulungan teh tanpa pamrih. Atuh salajengna akang oge hatu euninga ka Nyai. Akang teh ngahaja milarian lembur kelapa nunggal. Sarta bade milarian selera Nyai. Nanging alhamdulillah parantos ditepangkeun setengahing perjalanan di tempat. Manah gitu oge parantos kersaning Allah. Anu parantos uninga kana pamaksadaan urang. Tah kumargi kitu Nyai. Ayeuna masing tenang bae heulanya teu kedah gurung musuh. Margi mayunan musuh sapertos nini kalingking maklintang abotna. Atuh nuhun tukang. Memang laras kada kitu. Abdi oge ngaraos reueus tiasa tepang sareng salira. Anu sakitu tenangna dina mayunan hiji perkawis. Ieu teh hiji modal anu utami nanging kumaha maksad akang saterasna bade aya pikir sanaon pangna bade nepangan ka abdi teh. Sajabina tina ngawartosan pupusna tuang nama. Ieu Itrat. Akang teh kacida pisan jeciubna kanu parantos mateni pun bapa. Upami kajurung ku nafsu enakeun oge hoyong teras ngobrot ka si Durjana teh. Anu saterasna rek diwarah sing dugikeun kapejet. Nanging barang diemot deui anu langkung paus. Tetela akang teh tebenten we sreng maung anu ompong ngan tiasa gegerem hungkul. Ari parabot teu gaduh, ari bidanten margina akang teh ari disebat ku batur mah anak jago anu kasohor geus moyan. Dapun bapa teh nyatana bah imung almarhum sanes jawara-jawara anyar. Nanging akang mah bujeng-bujeng tiasa silat Nyai. Diudag anjing oge sok rempat-rempon. Atuh kana jurus-jurus bujeng-bujeng tiasa ngagunakeunana. Ngaranna oge teu terang akang teu apal. Tah, ku jalaran kitu Nyai. Akang teh kacida pisan bingung ari ngabelaan kolot hayang tapi kabecus teu aya. Kitu sangem kasarna mah. Parandene kitu Nyai. Akang teh gaduh modal anu kiat nyaeta tekad anu bulid sareng kahoyong anu sampurna. Malihan mah akang parantos nyuhungkeun widi tipun biang kanggo lunta ngalana milarian pangartos cina widang bela diri kanggo nguber-nguber si Durjana. Sok sanaos dugikeun ka akhir zaman sanggem pariposna. Jigana akang mah moal wakamulan upami teh mah teu acan tiasa ngalaksanakeun patekadan akang. Kitu saresna Nyai. Ceuk Jang Banara dina ngomongna tuning tatag pisan. Ayeuna mah nyerat mana teh geus dianggap hiji mojang anu jadi harpan pikeun ngabudalkeun sakabeh eueuning hate. Jadi teu dianggap hiji panghalang, malah asa sugema da boga gunung pananggehan. Atuh nyerat mana harita meuli unggut-unggutan. Manahna muji kana kajujuran Banara. Tetela Banara teh polos keneh sanajan heueuh ge waruga jangkung badag ngan bagugna wungkul. Tapi boga modal anu kuat nyaeta kajujuran jeung hatena anu terbuka. Lamun teu bisa manya nyebut teu bisa, lamun wani nyebut wani tara ngabohongan diri sorangan. Atuh pok nyerat mana harita. Kahartos Kang Banara. Hatur nuhun akang parantos blak-blakan ka abdi. Malihan mah ku abdi oge parantos kahartos. Janten akang teh sajalunta kanggo milarian guru silat kitu pangintennya. Terus pisan Nyai. Kumaha Nyai tiasa nulungan ka akang? Nulungan kumaha akang? Ari Ratmana, apan ku akang tadi parantos didongengkeun. Akang teh ari kahayang aya, teh nanging kabecus teu aya. Jadi bade guguru ka saha atuh?
Kerasa tanapi henteu nampi murid sapertos akan kieu. Ceuk Banara satengah ngagonjak. Padahal hati letih namah memang buleud. Hayang guguru ka Nyi Ratmana. Atuh celeuk-celeuk Nyi Ratmana teh gumujeng bangun bunga. Kunaon ke gumujeng? Ya akang atuh piraku bre nganggap guru ka abdi nya tiasa naon ari abdi anu matak ditulungan ku tuang Rama oge abdi teh pan teu tiasa naon. Ratmana sing emut Nyai. Anu disebat guru sareng murid teh teu kaugar ku umur, ku tempat, ku waktu sareng sajabina jeung sajabina. Janten Jadi sok sanaos Nyai teh istri tiasa bae disebat guru ku akang. nomor dina Sabab anu dianggap guru ku akang teh dina tingkat pangartosna Nyai. Atuh salajengna sok sanaos awak akang ngajungkring jangkung badag. Ceuk paripaosna tah. Naminda balegug akang mah tuh. Pantes belegug oge dianggap murid oge. Tah kumargi kitu Nyai. Ulah seueur emutan sok mangga gada tampi akang teh. Salaku murid Nyai. Akang bari tumut ka guru. Naon bae paparentah tangtos bakal dilaksanakeun. Tah kitu maksudna teh. Ceuk Banara bari jeung narik napas panjang. Atuh leng nyerat manah ngahuleng. Manehna oge geus teu wani banyo deui ayeuna mah. Lantaran ngadenge omongan Banara anu daria pisan. Jeung deui nempo sikep Banara anu bener-bener ngagambarkeun hiji murid anu hayang dibere pangajaran. Nya nu akhirna pok Nyi Ratmana ngajawab kalawan daria. Kang Banara Abdi Nyai. kasauran akang hartos pisan ku abdi upami laras-laras akang palai guguru mangga ku abdi bade dibantu nanging Tapi naon? abdi mah teu maos gaduh pangartos anu tiasa diandalkeun Kang. Abdi mah sisip kana ku pangarti kurang pangabisa, jauh kana kecap luhung, tebih kana kecap pinter. Kamu ada sebat gagah rongkah mah, tebih kana ka langit Kang. Nanging sok sanaos kitu Kang ngongahon cita-cita akang. Demi ngabela tuang Rama, yuk urang sasarengan diajar sareng abdi. Kalian mudah-mudahan jadi hiji waktos mah urang teh tiasa petepang sareng hiji guru anu salaresna. Tak kitu we anu mah tuh Kang. Kumaha satuju atanapi Tenan setuju mah Nyai. Akan ngaturkeun nuhun aturan. Akan ngarosbina ari kitu mah. Nanging aya keneh kapanasaran. Kapanasaran naon Kang? Dupi Ratmana kagungan keneh guru atanapi Kan tenan atuh gaduh mah Kang. sahaja denganana. Jenengan teh Mama Sutara. Anjeunna calik di lembur kalapan nunggal kelawan anjeunna teh kagungan murid anu lumayan seueurna Kang. Oh gitu. Malihana abdi oge pami dipercanten ku akang mah nya salah sawios murid anjeunna. Tah kitu Kang Banara. Salajengna kumaha? Nuhun aturan. Upami kitu mah akan ngaros rig-rig. Ari salajengna mah kieu sateu acan ngawitan diajar akan teu hoyong tumaros heula ka arat. Nah parantos yakin nu matenipun bapa teh nyeni kalingking atanapi anak buahna. Oh gitu. Kieu Kang Banara. Ari yakin pisan mah abdi oge henteu Kang. Nanging Tapi naon? upami ninggalkeun galagatna kajantenan anu ti samamehna mah rupina sangkan urang teh moal mencog deui tangtos kadinya. Laras. Da piraku ari kedah nudingkeun kanu teu puguh mah. Jadi kumaha? Jantan sok sanaos teh acan yakin ari ancer-ancer mah gaduh Kang. Nya contona kan ini kalingking sareng anak buahna. Margena? Margi abdi terang pisan kana kajahatan atanapi kajantenan anu teu bibakat tuang Rama. Satecan aya kajantenan Rajapati teh. Nanging sok sanaos kitu Kang. Sanes hartosna nutup kana kemungkinan sanes. Da ieu mah barang anu teu acan tangtos. Nya. Dupi pemendak akang kumaha kena-kenana. Ari pamadegan akan makieu. Memang kadini kalingking oge akan teh curiga. Nanging disagedengeun teh eta du masyarakat kana keterangan Dimas Giman. Aya deui anu dicuriga. Nyatana hiji jawara anu disebut sikowar teh. Nanging eta oge nemeku kinten-kinten. Da teu acan aya buktos anu tiasa nuduhkeun kana eta sangkaan.
Atuh salajengna kanggo milari anu langkung dicuriga akan teh gaduh hiji barang anu mudah-mudahan bae tiasa nuduhkeun ka urang duaan. Nah kaduhan hiji barang. Leres. Nah kagungan naon Kang? Coba atuh kaluarkeun. Manggaran. Tah ieu barangna sok tinggalian sing tenget. Nah kena atanapi henteu kana ieu barang. Cek Banara bari ku siwal atuh ngodok sakuna song mikeun batu ali teh ka nyerat manah. Gapu nyerat manah ditampanan terus diteges-teges didangna nengmi ditelak-telak. Halisna katara kerum sang desa dalila nyerat manah unggut-unggutan red ka Banara pok harita. Kang Banara, Naon nyai? di mana akang menakan ieu batu? Tipa karangan dorompok akan kapendakna pasosonten dintenan pun bapa dikurebkeun. Kumaha kenal nyai atanapi henteu? Kang Banara, bagja pisan Kang. Ieu barang memang teh dianggo buktos anu yakin. Malihan mah bakal tiasa nuduhkeun ka urang pikeun milarian jamana anu parantos mateni Ba Imung. Naon margina rat? Cobi akang wartosan. Kieu Kang Banara. Sadayana anak buah Nini Kalingking di pasihan tanda. Maksudna? Maksudna supados teu aya bantrokan di antawis anak buahna. Margi kalakuan Nini Kalingking mah aneh. Ari anak buahna seueur tapi teu ngagunduk di hiji tempat. Malihan mah di antara murid sareng murid teh teu aya anu kenal. Oh, gitu. Laras Kang, paling seueur teh anu kenal nangan 3 jami. Anu mah ulah kaget Kang. Upami dina hiji waktos ningali 2 jawara anu tarung nanging tiasa akur deui dina waktos anu ngan sakicep ngan saukur silih tembongkeun tanda. Oh. Nya tandana teh sapertos ieu pisan Kang. Cek nyirat manah bari song mikeun di batu ali ka Banara. Gap ku Jang Banara ditarima bari jeung ngahuleng. Sang desa dalila pok Jang Banara harita. Oh, jadi batu ali anu ieu teh sanes batu ali jimatnya. Sanes Kang, sanes jimat. Nanging ari maunatna mah kalintang ageungna. Sabab Margi bakal tiasa nyelametkeun jiwa urang. Upamina teh mah urang kalarasan bantrok sareng anak buahna Nini Kalingking. Mung sageureun teh eta tiasa oge mah tak ngabahayakeun kana jiwa urang. Nu mawi omat Kang. Sing atos-atos ngajaga diri Kang. Gitu. Hatur nuhun turat. Janten ayeuna mah parantos yakin anu maehan pun bapa teh anak buah Nini Kalingking. Rupina bae waktosna. Waktos maranehna kalabur ieu batu ali teh raga-raga tapi murag lasotina panyakalana. Nuhun Gusti nu agung ya Allah. Sakieu oge hati abdi terdat saang moal ngatogting jiga nu lolong. Nanging di mana ari tempatna Nini Kalingking terat. Cek Banara nanya deui ka nyerat manah. Nyerat manah kalawan sabar ngajawab pananya Banara. Hanya kapisan Kang. Patempatan Nini Kalingking mah abdi oge teu terang. Oh, Malihan mah bujang-bujang abdi anu sifatna musuh. Dalah murid-muridna ku anjeun oge teu aya nu terangeun. Kajabi ti si kembar 3 minangka pangawa utama Nini Kalingking. Keke si kembar 3. Laras Kang, Saha si kembar 3 teh? eta oge pinuku rusiah Kang. Anu terang kana jenengan si kembar 3 dengan guru wungkul nyata Nini Kalingking teh. Namun anu jelas nama si kembar 3 teh 3 istri anu parantos ngahiji dina sagala gerakan silatna. Malah rupina sareng potongan salena oge hampir sami. Dugikeun kasesah Kang ngabentenkeunana. Oh. Eta jilu Jawara bikang teh Kang. Jahatna kabena-bena. Margi anak buah Nini Kalingking anu pangluhurna dina pangartosna. Malihan mah numutkeun wartos tempatna oge ngahiji sareng Nini Kalingking. Jantan salamina sasarengan we tiluanana teh Kang. Ngawal ka Nini Kalingking. Upami diperiyogikeun kitu oge. Nanging kadang-kadang Nini Kalingking liar ngalira. Kitu deui si kembar 3. Sakabeung mah sok liar misah ti guruna. Upami ngalaksanakeun tugas kajahatanana. Gitu. Ratmana harita ngadadarikeun perkara Nini Kalingking ke Banara. Atuh Banara teh muni colohok sakapeung ungleuk sakapeung ngahulang jiga budak leutik ngadenge-dongeng ti akina. Da pugu Banara mah kakara harita anjrug kana dunya persilatan. Lantaran ku bapana nu katelah Bah Imung almarhum ngahaja ditutup-tutup.
sangkan Banara mah timulu ancrum karena perkara gitu. Tapi kulantaran geus kakocoran geti jawara, sok sanajan dihalang-halang oge. Terah bapa mah toleh ngocor karena jiwa Banara. Horeng jemar lalakon dina persilatan teh nya. Ari Sugante anu disebut silat teh anu sok tingereng kenek di panggung dinu hajatan barejeng di gendangan geuning sok rame anu di karyaan. Kunaon kumujang Ari akang sanes kitu kuratu Kang Nanging tebi deui ambahanana malihan mah pami ngabandungan dongeng guru abdi nyatana Mama Sutara mata ketir kapungkur makang ulu da kumaha kitu Rat cik akang wartosan saeutik lah asal anu ramena we nu margina disebat mata ketir. Cek Banara beuki panasaran panon netip kanyerat manah antep pisan. Di antawinya kieu Kang Banara Mama Sutara oge nuju anom nama teh jawara kahot atuh kamu ayeuna da parantos sepuh nanging gagah keneh Kang anjeunna teh kagungan lalakon nu matakting puriding pulingkah kana bulu punduk Sabab margi sababaraha kali ampir paragat nyawa. Mama Sutara teh alatan gelut sareng jago-jago sanesna. Mama Sutara teh kan putra cikana Kiai Tulak. Kalayan dididik ku hiji jawara jahat anu katala Galapati. Akhirna gelut sareng jawara golongan bodas anu ngabela bebeneran. Nya Mama Sutara kawon kalawan tiasa tepang deui sareng ramana anu asli dina ngalakona tarungna estuning matak muringkak bulu punuk. Da make jeung aya jami kiat ngancurkeun batu segede leuit Kang uluh. Mung sakada ditonyok kitu ge ti kaanggangan. Sareng aya jami anu kiat dibeuleum nih Kang uluh. Aya nu kiat nuhun bumi eras dibalangkeun dugikeun ka hancurna. Astagfirullahaladzim. Pokona mah rupi-rupi kahengan we nu sanesna Kang. Cek nyerat mana ngedongengna berjeng pepeta jang Barara ngan oh-ohan berjeng hulang-hulang rasa kaget meren gawena colohok we bari jeung gogoden sakapeung sok ungutan deui berjeng kumecrek. Hebat akang percanten kan eta dongeng teh. Mudah-mudahan we akang oge jantan jawara gagah atuh nyai. Anu bakal bisa ngabalangkeun bumi atawa ngancurkeun batu segede leuit ku ditonyok. Hanjakal para pamirsa mangsa cekap waktu cukup cagi cerita urang lahilan kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang biasa ditepangkeun deui sareng ieu cerita dina bagian anu kadalapan. Hatur nuhun mulyang kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.